Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang deui dinten ieu dinten Kemis kaping 8 April 2026 masih dina suratul Hajj ayat ke 11 na. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi jeung aya di antara manusia nu kumaha may ya'budullaha eta jama teh ya'budu ibadah Allah ka Gusti Allah. Ibadah ka Gusti Allah daek ka masjid, daek salat, daek zakat alal harfin ngan eta jelema teh sok nyisi tar daek gabung ka tengah nyisi we dina sagala perkarana. Nyilimpir nyisi tegasna masih keneh lemah imanna, masih keneh munafik. Tah jalma nu kitu teh fa in asobahu mangka lamun menimpahu ka itu jalma anu sok nyisi atawa nu munafik khairun kana kahadean dunya tegasna lubak-libuk loba dunya reaketan atma anna manehanana tentram damai jeung keluargana ka masjid daek gitu bihi kana eta perkara ngan sabalikna pain asobathu jeung lamun ditimpakeun menimpahu ka itu jalma anu munafik fitnatun kana kasangsaraan fitnah gitu. Teu boga beas, teu boga imah ngontrak pamajikan gering, anak gering, pokona mah dina kasangsaraan. Angkolaba mangka balik deui ala wajhihi kana wajahna, kana asli wajahna manehanana, tegasna balik deui kana kakafiran. Balik deui kana nyembah salianti Allah, kana nyembah nu sejen, kana nyembah berhala, kana nyembah makhluk Allah anu memang lain hak disembah. Tah nu kitu teh eta teh khosiro tegasna rugi lah itu jama-jama dunia di dunia sangsara wal akhirata jeung rugi di poe akhirat, di akhirat menang siksa. Zalika ari itu rugi anu berganda, anu berlipat ganda, rugi dunia jeung akhirat. Huwa tegasna zalik khusram mubina tegasna karugian anu nyata. Eta karugian dunia, karugian akhirat. Jauhkeun mudah-mudahan urang sadayana kengeng kauntungan dunia jeung akhirat. Yad'u itu jama-jama teh sok nyeru ka batur lamun geus kaluar tina kaimananana. Nyeru kana saha? Min dunillahi kana nyembah kana ibadah min dunillahi selain ka Gusti Allah. Ngajakan ka batur urang nyembah kana tapekong, kana berhala, kana nu sejen, kana salib. Anu eta teh malayadurruhu perkara layadurruhu anu teu matak jadi mudarat. Lamun ditinggalkeun eta sesembahan berhala teh mesti ditinggalkeun ge teu matak jadi mudarat. Wa ma la yang fa'uhu jeung eta perkara la yang fa'uhu teu bakal manfaat lamun disembah. Anger disembah teh disembah gitu jadi mah eta mah patung makhluk Allah berhala. Zalika ari itu kejadian menyembah selain tika Allah. Huwa ari itu dalik dolalum ba'idun teh eta teh kesesatan ba'idu anu kacida jauhna, jauh tina kebenaran, jauh tina hidayah, jauh tina rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Rugi paminyembah selain ka Gusti Allah, pamiibadah sanes ka Gusti Allah. Yad'u manehanana nyeru ngajak ka batur laman kana perkara duruhu anu mudarat. Jadi ngajak teh ka batur teh eta teh kana kamudaratan sebenarnya. Akrobu manehanana berharap tina eta sesembahanana, berharap teh akrobu mendekatkan diri minaf'ihi tina kamangfaatan pikeun dirina, padahal mah lain manfaat, justru bakal nyelakakeun, tapi manehanana berharap
Jelma-jelma kafir, jelma-jelma anu nyembah berhala akrobu mendekatkan diri cenah eta teh minaf'ihi kana kamanfaatan. Padahal mah sabarna mah labi sal maula sejelek-jelekna maula penolong, sejelek-jelekna penolong da moal bisa nulungan berhala mah. Walabi sal asyir jeung sajelek-jelekna pertemanan atau kawan di dunia jeung di akhirat. Di dunia bakal nyelakakeun berhala mah. Di akhirat oge pasti ngusrukeun kana neraka jahanam. Nyata labisal maula wala bisal asir. Eta teh sejelek-jelekna penolong. Penolong sabab moal bisa nulungan da berhala jeung patung jeung anu disembah di acong-acong wala bisal asir jeung sejelek-jelekna teman atau kawan di dunia jeung di akhirat. Bakal ngusrukeun kana siksaan Allah, bakal ngusrukeun kana azabna Allah Subhanahu wa taala. Jadi kahade bilih salah sembah urang kudu hati-hati sabab teu aya anu wajib disembah, teu aya deui nu wajib diibadahan angin Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum, mugi aya manfaatna. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.